Cenah teu teraku bedog, cenah teu mempan ku pelor. Awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong. Teu pisan-pisan kasebut jawara jago. Awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo. Kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Tok sok ngajago, lamun masih dahar kejo. Tok sok balaga, lamun acan siga wajah. Usik kuning, ngapang isim, jeung jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrak. Tok sok polontong, lamun masih dahar lontong. Tok pepeletek, lamun masih dahar lotek. Usik kuning, ngapang isim, jeung jawokan sakendongan. Didengar domba ngabubrak. Woi, jadi itu si jenggot. Halo, senior. Cuma hasil. Alhamdulillah ya hasil. Orang babar ini yang anu dinukianya. Modal PD doang, lagi menang duit bayi orang ya. Urang ge ieu mah pagawean anu. Iya, Nang. Prospek jeung jenjang karir urang ka hareup. Mangkana sih kudu semangat. Atuh urang mah semangat siapa Semangat. Ngomong-ngomong itu suku teteh kicing di tadong kuy. Mau dieureun ke dia berarti nya? Udah lah. Nangis Dong kuy. Sarek sih menyelena ge. Oh, bener teureun ya. Jadi hasil loba. Alhamdulillah ya hasil urang loba. Jo, hasil kekarek ge boleh lah. Atuh urang kumaha ngop-ngop ye. Naon ngop-ngop? Kumaha si teu gaul ya senior. Balai metenya. Ngopi. Saya ngopi. Aduh, ayo siap. Iya, ayo. Berangkat tah. Ayo berangkat Oke, siap. urang sekalian roporan nih tah. Kang Adam hasil sia sakia ayeuna. Oke, Ayo. ayo. Setelah kau pergi, aku bersumpah. Aduh, ya baru dah kamarane cenah setor bae geus beurang kieu. Aduh. Pan ieu bujur aing jadi hiperaktif kieu ye. Balik kieu. Hai modal ieu. Aduh, teu kawa bae. Aduh, ieu bensin banjir deui, bensin ngurang. Aduh. Aduh, ieu bujur teu bisa diajak musyawarah ieu euy. Aduh. Tipnya bujur. Aduh, enak. Bahaya ini. Mak. Ayo gorengan apa? Aya, Baritan. sarebuan, Coba meuli aing. ulah malak, Sujon bae, aing meuli aing balak ka dieu. ulah terulah malak, Moal, sujon bae. ogera nyokot. Tolot judes. Itu plastik ke mana ya? Kemana bapak lasih kanyangan sorangan? Aing mah kumaha sih dagang. Cabena mana cabena? Kanyangan sorangan, sabena, tadinya jubang. Nah, sih aing mana sorangan naonna. Berea naon? Kanyangan sorangan, Mana jubang. ge pembeli Maraja. Ya Rita ya. Pak, 4.000. Ulah malak, Awal, nuhun ya. asik.
salaki samping 10 dipakai baik. Tidak tegera mere duit nak dibelikan koin gajah sila gara depak koin samping. Batman dia mah mencret. Aduh. Kuatin. Aduh. Aduh. Ih, kunaon sih, Pi? Batman nih. Aduh, Batman nih. Aduh. Kita kemana Bu Buruan? Meh. Kadi Aya naon? Kadi mau lagi luar. Ka mana? Modal. Ih, dasar lagi nurut tunjung. Tenang. Mana ya si Adam? Kaci ku aing kudu dicara kanan ya mah. Telepon ku aing. Ih, kok teu diangkat-angkat sih? Telepon lagi. Maman kok kena awewe. Pi. Hei, enak nih. Aya telepon ya si Maman. Meh. Gak sebelum ada diangkat, Meh. Udah darah aku makan, ku mame. Kayak ku papi balik. Wah, udah cebok. Waduh, bahaya yuk. Wah, bahaya yuk. Mau nelpon deh. Wah, yuk, bahaya yuk. Aya telepon si Maman. Kak, Maman. mana telepon Mami? Ya, aduh. Si Maman dia bener ya. Nah, diangkat. Halo? Halo Adam. Halo, Munsai. Ah, garing sareusek aing suyang sayang. Enggak panggil aing jeung sia. Di tempat biasa nu urang katimu geuraan. Awas ya nya mun ieu. Buruan. Heeh, nyangis lah. Telepon sapi. Si Maman. Maman mah sepotona awewe. Si Maman. Bohong, Maman. Fotona awewe curiga mami mah. Ulah sok curiga gitu, Mi. Awas bohong. Lain masalah. Burut ke bohong mah. Mami mah sok Tadi burut. sumpah Wah, namanya. burut sumpahna. Ulah sok cembokur gede, Mi. Aing can aya bukti mah si Maman. Eta mah Pamali ngebohongan pamali. Eta batur bisnis papi Awas, eta yang si ngebohongan Maman. ya, Yang lah, papi rek berangkat anu malah. Didoakeun nih ngebohongan Aku mah. ngadoakeun Mas. Ali mami mun ngadoakeun papi sing anu sae alias nu bagus lah. Aing ngebohongan mah jeung naon ngadoakeun nu bener. Moal kudu ngabohong. Ieu mah si Maman batur bisnis papi. Tenang Maman, wae. Geus papi rek berangkat ayeuna lah. Doakeun burut kene ge ngebohongan mami mah. Sok. Ngadoakeunna burut mami mah ka papi. Moal. Lah. Wah, nama bohongan pemajikan. Keun pamalat kene ge. Papi rek berangkat deui, doakeunna sing bagus. Berangkat ngebohongan bae. Ieu mah aduh. Itu dong ambilin jaket papi sama kubluk. Baru istri yang soleha. Jangan burut aja, burut ngedoainnya. Aduh. Ya, kita di Aduh. duit sing loba teh. Aduh, kalau Mami. aduh. 2-3 kali burut bisa beruntuy-runtuy itu burut papintarnya. Aduh, siapa yang mau bawa? Malah anu daekeun. Aduh. Tenang aja, Mi. Ngebohongan bae. Kalem, Awas kalem, we kalem. ngebohongan deui. Aduh. Kalem. Sambar Waduh. geledek. Aduh. Doakeun nu bener mun Waduh. ngebohongan mah. Salaki naon? Waduh. ngebohongan mah. Elah, Yang kira ditu, mabur lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kalau lama-kelamaan di rumah ini bisa ruang rawing ini kopi tapi. Aduh, bahaya. Waduh, mana abot lagi ini motor. Waduh.
Alam. Waduh. Lah, aing ngeureuh lah. Capek aing. Tinggal story ieu aing teh lah, gampang. Nanti jualan bae aing. Gorengan, mantep. Mantap bener mereka. Mantap. Biarkan semua berlalu pergi. Wah, bisa tentang- sih. Goblok. Terus batin Ngebek kita. sih mah. Bogelin. Oh, Si eta tuh. Eh. Aduh, dua dari cabai naik hok ya. Mantap ya. Yang Udah. aing hayang. Cek. Aing Cek. hayang. Enggak ada Itu tadi bang. Nggak ada, aing. Pagi-pagi. Bang, sorangan bae. Nyaplok. Iya, cabai dah. Baik ya. Parah sama sih. Aduh aing mah. Parah sama. Mabuk serangan baik nggak? Oh. Kang Adam gimana Kang Adam? Jadi itu paling ge. Tunggu. Jos gimana? Itu biasa aing mah. Cabena. Terus operasi katanya heula aing lah. Pan sian teh operasi sih. Aing parak balik. Gimana? Nyerpai lokasi sektor Kidul. Kajang lokasi kurang pembegalan kayak. Gitu. Nah, di ke kantor ya. Kantor Kang Adam. Ayo tuh. Ayo. Kira lah. Mau. Enak balik kira lah. Kenalan balik. Kapar boloon. Sama. Ayo tuh. Preman lapornya tuh ke imannya. Ayo mah. Masih rendah banyak. Udah itulah mabur. Mucan. Naon mucan. Mau mencadik. Aduh. Bener-benernya, Dam. Kenapa aku naon ujug-ujug marah langsung ngahantem bola. Kunaon. Aduh. Kamari aing mayaran HP. Cina kamari dikembalikan HP Momon. Orang Momon nu mayar. Kabecek ya aing. Maksud akang beritikat baik, kamu mau niat melikeun. Baik, kos gitu sih baik. Ngomong-ngomong, semakin sekarang semakin lancar ini bahasa Mario Sundanya. mau main ke keluar yo. Nama kewe lah. Naon? Atuh ulah aku motong kalimat akang sebagai permohonan maaf akang kamu mun. Harus lo aing kasih ya. Oh, dua. Kalem heula kalem. Sebagai permohonan maaf akang kamu mun. Kumaha mumun ayeuna ku akang diajak makan bareng alias ditraktir. Bener tuh. Jih, kapan akang bohong kemarin doang, bohong sekali nggak apa-apa kan? Kayak aing deh gini mayar. Atuh tenang aja mun. Ayo. Beneran Gimana? tuh ayo. Atuh bener ayo urang. Yang gas Cabut. ayo berangkat. Ulah acara lama-lama. Jangan pakai naik kuda besi ya. Awas Jalan ya, kaki aja bohong kita. Ih, atuh tenang aja mau makan apa sama akang. Makan pizza. Atuh apa aja kita mau darah seger juga ayo aja makan mah. Jajan po, kalau pakai beli keledinya. Oh, ini mah. Lapar baik. Belum mana? Mana rare jalan mana ge? Iho nya. Ben di kandang. Tumbennya arahnya. Mana ya? Tapi aku di kandang kemana ya? Oh, yang kaki besok di bae. Bukan bucin. Jaga kersekan bena jaket mau naon? Yo, Ji, aing boga roti sih hayang. Tadi saya yang harap. Terus gimana? Biasa yang terus operasi lah. Cair dong. Lumayan lah. Ayo bosnya kemana? Aing tinggal karena gua ngatakin iya nganyar teh ya. Kasih ala teh kan. Si Jody. Bagus itu gawena. Lumayan lah. Depan kan lumayan. Siapa yang tak persiap operasi sih? Dan ker. Jadi ya aing. Power.
Pergunawan. Nama jalan sektor kalian rame baik, bakal lewat. Jadi yang itu di lokasi. Di mana? Tadi itu aja si Aceh ke sektor kidul. Esok naon? Itu budak lu dibegal ku aing kemarin si Acan. Nyoba kalau berang. Hujan sih ya. Wah, cacing baju terang. Mana nih Mang Bewok? Kare amat ya. Woi. Aduh. Emang Bewok kemana? Ini kita orang yang gua nih dia. Aduh, ya aku masih. Hai, tuh tugas Beres urang. Aduh, dengan Mang Bewok Aduh. Itu ngopi ngopi naon Oh, kopi nah ya. Ini roti sayur. Naon urang? Geus lah. Pada ieu Main lebok-lebok bae sih ya. naon? Wah. Daripada urungakan bubajir ayo. Mending kurang. Bisa terus di mana? Terus di mana? Pas servis motor. Kamana motor sekunan mah? Ku kamari dibegal. Eta motornya tuh urusan urang. Dibegal. Atuh salah. Urang di serviselan sama urang. Mau begal berarti nih ya? Rawan ya? Awan urang sih. Urang ke kamar ngomong Mang Bewok bisnis. Penting. Bis penting ya. Sorangan Mbak. Sorangan bae urang. Sorangan. Endotnya bagus ya. Oh iya tuh orang kosong orang itu. Kan keisian, kan gajian ti bos. Kunaon di? Hitut mah. Sia kesopan aing. Maaf. Itu si roti aing situt deui sia. Biasa efek-efek apa pas di servis kan. Bon sia. Kita yang dilebok, hitut di kesopan. Geus urang ka nu ihlan. Mai bebek. Ngomong senang itu lah. Anu mah Bong-bong situ tuh. Benar sih ya, roti dicokot, sopan, muak. Bugil. Setan tangkalan tak budak. Dengan aing ditincak. Kuakan deh lu aing, enggak kesopan ta jelema aing mah. Mana sih ta? nyawa ini. Mainnya Mas biasa parkir di dieu. Langganan temennya. Oh, aki-aki. Terus di dia mainnya mah. Paksan. Ada mie panas banget sih, ini kemana mau aing? Atuh pentina hayang jajan, penting ditraktir ku akang. Tadi lumpang tuh nyampe-nyampe. Atuh sabar hayu, orang sabar disayang Tuhan. Teh? Ya, pulang. Ya. Aya menu naon wae teh di dieu teh? Sebelah, bakso mercon jeung mie jebret. Rek pesan naon mah? Bakso mercon teh. Oh, bakso mercon hiji, sebelah hiji nya tehnya. Adi we calikeun teh. Di mana Minumnya ieu? moal. Hah? Ada minumnya moal. Oh, atuh sakantenan meser, nya dios wae atuh. Nya jilap akang. Es naon? Nah, Ieu wae lah avocado. avocado. Eta lain avocado ada Nah, marimas. Oh, rimas nya, rimas wae nu aya lah. Marimas mangga teh 2. Ya. Calik we di dia. Aduh, Ih, galak amat sih lewat dinya ya jangan gini dia. atuh. Tenang naon, atuh mun lewat dinya oge tadi pagar ieu. Pedapnya arek dia tekan helan. Nya sok mangga. Kumaha mun dia? Aduh. Suasana nyaman gitu ya. Kamu aing di kafe. Kafe dulu. Oh, atuh di lembur mah. Di dia mah kafe, mun aya ge. Ya iyalah paling terindah, paling terenjoy. Tapi ari cek akang mah ya waduh sejuk bagaikan di Bollywood. Aku teh dia aya ieu mercona lada apa teu? Sedang mah teh. Sedang. Kamu nu eta ladakeun teh, kalau ada. Ulah teh, aduh mencret ieu. Lamun lada ting biasa wae, ulah penting sambelna teh. Mohon. Bohongan aing bisa ya. Banyak akan lada teh bisa. Weh, atuh ulah kitu bohong jeung lada beda. Bohong mah ucapan, lada mah didahar. Teh. Eta Iya, ngadamel bakso mercona sing spesialnya. Siap, Kangge tenang. yang bebek ya alias mumun. Ya.
Adam, kemarin aing ngegantian itu kan beli HP 1.100.000. Paling sih ngajajanan lain 20.000 beak. Maksudnya naon? Ih, maksudnya pura-pura teh nyaho. Kamari saya ngirim HP. Eta nu mainna kan aing 1.100.000. Haju ieu ngabayaran ieu kan 20.000. Kesana ka mana? Bayarkeun lah gantian. Nu penting mah mun tukun marah-marah. Nunggus manggis bela anggap itu pernah terjadi apapun pokoknya mah nu penting akang beretikat baik kamu mun nek ngahibur mumun ngajajanan mumun pokoknya mah ulah pusing-pusingnya mah tinggal rasakeun be rasana seblak kapusing mumun pasti hilang seketika. Mumun hayangna di kafe tuh dibawa kanu mewah gitu aya kopian ke atau aya strawberry ke atau buah-buahan masa di jajanan seblak sih. Ai masalah mewah kemewahan mah gampang mun hepeng anu bicara alias pulus alias duit. Geunah teh seblak. Atung ke wae jajalan ke rasa seseblakan ieu seblakna ieu paling terindah jelemu ieu. Ulah marah-marah wae lah. Tapi semakin banyak marah semakin caem juga. Naon sih? Resep aing mah siap gitu tuh gombal-gombal begitan. Masalah gombal mah tuh kudu make duit. Nu penting kan kawani mun. Loba duit ge kawani mah tuh. Kepusing yeuh aing tuh kepusing gara-gara kamari duitna beak. Nyaho tuh? Pusing. Pokoknya mah kaubaran lah kabaya ku rasa seblak di dieu. Geus ulah marah-marah bae tuh. Emang makan seblak ieu leungit pusingna? Ya, mudah-mudahan leungit. Awas ya nyamun teh leungit sia kon dileungitkeun. Boy, atuh ulah ngalingkeun nyawa kang atuh tenang wae. Pokona mah leungit lah kepusing mumun mah geus tenang wae. Seblak ke paling cobaan heula. Nu dipikah hayang tah ulah marah-marah bae. Punten nya ieu esna tah. Sok atuh nuhun Neng. Santai. Nah, coba dicobaan. Mantep teh ieu. Lalahunan, ngisinkeun aing mah komo dibawa ka kafe. Lain masalah ngisin keur panas mun. Aduh, mun marah-marah wae biasa kan zaman dulu ieu. Mantap tuh. Mantap. Lumayan, mantep. Cek akang ge naon rasa enjoy ieu di dieu. Mah aya deui. Lada. Sabena pahit kos beungeut sia. Waduh. Sepahit muka aku. Waduh, kejem banget kamu mun. Aduh, dahar geus sebeuh ya beutengnya. Lihat aing haus amatnya. Panas. Biarkan semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Cok. Ya, Cok. Es non meja. Tahu batara sama. Jus meja. Silomen. Oh. Ya, esna. Gila beakeun eta lagi kituan bae. Heula kilo. Sia kenaon Kang? Ayo sia kenyawan ku aing. Biasa Can, keur nyeblak Can. Eta saha? Baturan bisnis akang eta. Bisnis naon? Bisnis kumili. Bisnis bebek. Kemana mana? Biasa ka markas urang. Nyeblak Kang. Nyeblak. Oh, atunya. Cak, berapa duitnya nya? 1.000. Cenah. Kun wae ge ku saya wae, Can ku saya wae. Bener ya Kang. Bae cenah ge. Oke lah, nona. Oke, siap. Wah. Wih, bahaya. Parah eta aki-aki. Aduh. Can.
seblak Chan. Ulah lu ngomong ke baru dah. Oke? Oke, siap Kang. Tenang, Mbak, tenang. Aman, aman. Siap. Oke. Salaman dulu. Oke. Siap. Oke, sip. Lumayan nih. Gocap. Wah. Adam, kamu di mana? Biasa ngobrol dulu anjing batur bisnis. Siapa tuh dek cicing, awas baik tinggal kenain video. Lain masalah tedek cicing, pan kudu sinkron aja jeung batur bisnis mah supaya nyambung. Bisnis naon sih, bisnis pemilik. Tadi bejakeun bisnis bebek akang mah. Sudah betul tahu, urang sudah balik lah. Lada akang betul kuat bisi mencret. Ih, Ayo guys lah, ayo urang naik balik mah. Anggi sudah bayar. Bayar. Kalau sampai aing tadi nu bayar, mau aing mah. Teh. Ya, Sabarahan teh? Eta Basta. 2 nya sareng esna 2. jadi 20.000. 20.000 nya. Mohon. Tuh, sia mah gitu bae 20.000 doang aing kamari 1.100.000. Atuh tenang wae, pan tadi yang disebutkeun, yang penting akang beristikat baik niatna gitu. Pokoknya mah tadi cenah geus Sudah segera bayar. kumaha sih ngambek wae. Nyonya, Ya sami teh, neng, sami Ah. teh. Aduh, ngaco we akang ngomong mana neng Ya, mana ada teh teh. masih kena aing balik sih, mah embung tekaci tuh. Kita dari sono jalan kaki, pulang juga jalan kaki lagi dong. Masa pengen naik motor? Naik motor orang. Sudah ada menit baliknya. Balik. Pokoknya sebabna. Nuhun atuh dikunci teh. Yang sih sudah balik ya di Atuh pan hayang menatap heula terakhir. Tuh sebabna 20.000. 20.000 ge yang penting kan rasanya Joy ya. Bangga amat sih 20.000 doang. 20.000 ge kan rasanya yang memuaskan. Awas ya ulah ngirim paket deui. Atuh tenang wae pokoknya mah. Enggak silakan itu. Dadah. Aduh, parah tapi akhirnya. Nek main belakang merentah jeung si Mami. Aduh. Sugan ya. Kebenaran nongkrong di dia. Wah, jadi iya suara dong. Oi, Kang. Weh, Kemana? kenalan tadi dia? Biasa tuh di dia orang mau nongkrong. Keren amat nih. Atuh lain masalah keren emang kebiasaan. Lain di mana apa anda kemana? Biasalah. Kesantar kan lain? Agak neng sia. Geus lah, aing klian lah. Kang. Seblak Seblak. Aduh. Bahaya ya. Sekali seblak, 2 kali seblak, waduh. Kata mah masih kok yang aman mah. Atuh nuhun. Ulah ngomong ka sana. Tenang. Tenang jeung urang mah dicakal omongan mah. Ulah sampai si begitu. Iya, moal. Nyahu. Moal tenang. Oke, siap. 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 Aing bisa ngopi dina abak ya mah ya. Kalau mau ngomong aing tenang, Kang. Salah bijig jeung bogel mah. Aing coba ke budak lah. Ayeuna mah aing boga bisnisan ya Kang Adam ya. Di aing kuncina pokokna mah. Woi, goblok. Ngeraram sia. Parah. Ai Kang Adam teh ka dia. Wah, aing beratang ka geus rehe. Mana bok? Kopi hanteu, ngerokok hanteu. Madai. Ada roti doang tadi. Oke, Atuh mana roti? beak lah. Oh, sama mun bareng hakan sok sesoranganan antara Di karo bengkok sama. gagehan. Masih daharan tadi balik aja Dahar mah. tapi aing lempang teh ditu ka dieu pan meureun lapar deui. Dahar balik aja no. Eta iya. Usang dobol. Mana kan yuk. Hedeng tungguan be, tenang be geus kege datang lah mana mah. Tadi aing di dieu. Tumben masih nongkrong bae di rumah aja. Biasa doang sibuk meureun ayeuna mah, boga kesibukan nu lain apa. Woi, jatuh baru dak geus kumpul eta tumben. Iya. Kang Bewok. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kan? Sagre awak mah sampai ke heul urang nungguan. Balik teh mah. Nah, bisa pos tunggul di dieu bae. Pan aya awak mah keur males-males keur henteu teh ngomong-ngomong mana setoran. Ampun, aing mah. Masuk restoran be. Duit bae kana duit mah ge. Masalah ingat kan geus ngajadikeun tugas. Ngomong-ngomong duit motor kemarin teh
Oh, bener. Ya lah saurang-saurang ngomongna. Anu motor kurang dibalikin panjang mere 1000 meureunnan. Ai komitmen eta mah jeung budak beres 1000. Duit mah ulah sieun aya di saya. Ya. 1000 aya di saya. Ya, tah duitna di dieu tah. Duitna di dieu tah. Duitna. Pokoknya mah ulah sieun lah, ulah loba omong pokoknya mah ini mah duit mah tenang bae. Salah orang mah percaya bae lah. Saya rek diteundeun pokoknya mah di bank kana rekening. Kana rekening saya ieu jeung ngarokok kabehan tah. Kang, anu bener be, ngan 10.000. Ampun. Kurang ngopi kita mah. Kopi 3 gelas bagi kurang. Alah, cerewet ente. Enggak, saya tahu. Ampun. Cukup sampai geus tahu. Aduh, tenang bae. Pokoknya mah engke bae lah, aya penghasilan gede kayak diberi gede deui. Tenang bae duit mah ulah sieun. Saya nek kredit lah. Mandeu ye. Tenang. Enggak saya cukup jeung ngopi kabehan. 3.000 tiluan eta 1.000. Mereka waci, geus lah. Saya indit lah. Tenang jeung aing mah. Seblak oleh geus kuncina dulu. Oh, tenang bae ih. Jeung urang mah. Yes. Thank you, bos. Sial. Sublak. Mata sia nyeblak meureun si Acan. Oi, Kang. Naon? Mana urang? Naon? Sebelah. Masih. Beungeut sia hayang seblak wae. Oh, sebelum si Acan bagi dibayar we urang. Itu. Cenah teu teraku bedog, cenah teu mempan ku pelor. Awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong. Teu pisan-pisan kasebut jawara jago. Awakna pinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo. Kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Sok ngajago, lamun masih dahar